Anjeun ibarat bulan tengah peuting nu nyaangan, nyipta rasa endah kana pamandangan. Anjeun ibarat bentang tingkaratip baring tepang, upang kasih pinuh rasa kaheman. Angin sareng tatangkalanna, ombak laut sareng langitna, Jadi saksi cinta urang duaan. rasa katresna sareng satia kanggo salira. Moal aya anu bisa misahkeunna. Kembang harapan dina impenan jadi kenyataan. Moal aya anu bisa misahkeunana. Kadidihna urang pinuh kabagjaan. Kaheman urang nepi akhir zaman. Anjeun ibarat bulan tengah peuting nu nyaangan, nyipta rasa endah kana pamandangan. Anjeun ibarat bentang tingkaratip baring tepang, upang asih pinuh rasa kaheman. Angin sareng tatangkalanna, ombak laut sareng langitna, Jadi saksi cinta urang duaan. rasa katresna sareng satia kanggo salira. Moal aya anu bisa misahkeunna. Kembang
teh Jang Deni teh ya. Jang Deni cager. Ya Jang Deni kamari mah urang teh apal itu masih kene orok kene budak. Ayo na geuning. Geus bau nu hanyir-hanyir juga teh. Namina Deni cager matak moal gering-gering ieu mah. Deni cager. Oh, lamun kitu mah cicing di imah urang geura. Memang. Ame cara lager salah lemur. Saya laguna naon mah eta? Rasa kadede. Kadede. Nya, kan dia eta patukang tongong naon Deni juga numbuk. Hah? Naon doa begitu. Begitu. Begitu akan dia. Jadi pangcikan depenjen dia pangcikan. Oh, gitu. Gitu. Nya ge mah lamun kitu, lamun kira-kira bung. Nita, kau oke, tangan. Ah, kajian kamu oke, pas ngomong-ngomong lah gitu. Atur nuhun mungkinnya. Ada ini yang terus ya, sukses terang. Dia nanti kan nyanyinya. Ya, lagu nasi Mangga. Ya. Atur nuhun, silakan kembali ke habitatnya. Aduh, tepuk tangan dulu, luar biasa. Ya, urang lajengkeun deui ieu cariyos tetep di Balaka. Bakalan